Iya 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 iya. Tuh. Iya tah. Tah iya 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 iya. Punten. Iya. Siapa bangsat goblok siapa? Dalang yoga mah jagung gede kokotna panjang ka ditu tuh. Ah, siapa ada panjang tangan bangsat goblok. Jagung gede lain masalah bangsatna ieu mah. Nah kumaha ieu teh lanceuk teh. Nuhun nuhun nuhun. Barang ieu teh wala heula duit kumaha tuh? Duit geus dibikeun itu. Da geus dibikeun. Waktos ayeuna. Sahan wasub, sahan wasub. Sahan wasub. Karuhun. Karuhun di mana? Karuhun ka handap karuhun. Kaluhur goblok eta mah tuh. Ampun, kabina-bina teuing aing. Lain ieu teh Naon? Ieu teh Cuparnadarna Bapak Haji Jajang. Baheula teh cenah waktu bade nyepitan ieu panganten teh bade nanggap Abah Asep almarhum. Oh kitu. Ayeuna nikahna jalaran parantos ngantunkeun nya diwakilan ku urang salarea. Laras laras laras. Malahan bagjana ge luar biasa ti iraha mah ieu teh datangna ka Jelekong teh Bapak Haji Jang teh nya luar biasa nya teh ngahijikeun antara putra Geri Harjatilu jeung Geri Harjatilu putra pada Geri Harjatilu hungkul. Laras laras laras. Kitu tanu matak abdi teh satu tas teh ayana Abah geuning eueuh deui lintang ti anu panggedena teh lanceuk panggedena geganti bapak teh nya anu jadi pamuntangan sokomo deui wangsu mangsa poe kamari naon dina malam Jumaah harita malam Jumaah naon da wala malam Jumaah kamari oh naon da beres kuring harita teh beres balik salat Isya nya di masjid teh wangsu karorompok nya eta satos nenenan pun anak jeung abdi nenen kapun bojo oge nya mun ngajak aing atuh ulah atuh urang nenen bareng nya kumaha teh tilu kumaha katibraan kuring teh oh sare nya tuluy nah atuh aya keur tibra kitu aya ngimpi disebut ngimpi da eling disebut eling da ngimpi oh harita teh nya oh kumaha euy ayeuna dah dina mangsa impian harita kuring teh ngimpi penak jeung Abah penak jeung Abah alhamdulillah ulah aing mah hese leueuy karena kumaha eta raksukanana serba bodas cahayaan ongkoh pamunteuna Abah mah da kasep nya gowowo kuring teh ceurik da sono teh bahas dia teh da nya sungkem ka Abah kuring sono tong ceurik nyawa sih ceuriknya kuring sono Abah ka Abah karasa geuning kieu aya geus teu aya Abah teh geuning kokomo kuring teh ayeuna geus pindah tina alam lalagasan kana alam rimbitan anu tadina sok ditanggung jawab ayeuna kudu nanggung jawab pamajikan ninggang keur eueuh boga keur teu boga usaha mah Abah mun teh maya Abah abdi teh meureun panginten moal kieu teuing cek kuring teh cek maneh teh nah atuh bari ngusapan sira oga deudeuh Abah teh nya Abah oga deudeuh teuing nyaah teuing tong melangjang tong hariwang bisi silaing kurang beas bisi hayang jang mayar listrik matak naon sok bejakeun ka adadan kitu tah kitu amanat ti Abah teh cek Abah teh ditampi amanatna oga ditampi nuhun eta nya malam naon sih teh ngimpi teh malam Jumaah kamari wah hebat malam Jumaah mah nya malam Jumaah malam Jumaah tak urang mah malam Kemis malam Kemis teh dewek teh euy da balik capek dewek teh nya oh geus jalan-jalan dewek teh jeung pamajikan mohon oh geus laju film nya capek dewek teh geus dahar teh nabeuh aing teh keur sare nya oh eta mah dina malam teh malam Jumaah oh malam Jumaah nya tak lain malam Kemis dewek mah malam Sabtuna malam Sabtuna urang na ilingan teh keur uline aing teh kitu tah di sawah teh da aing meresep ngurek di baheula nah eta mah kurunyung teh sarua oga make baju bodas kitu saha teh Abah Gusti geuning eta panggih oge alhamdulillah Gusti Abah alhamdulillah abdi teh Abah Gusti bener geus lami abdi teh hoyong ngimpi jeung Abah na kalaksanakeun nuhun Abah
bari diusapan nih ku abah dadah jeung sabar jeung tawakal cenah euy awan abah dewek aya amanat ka sia ayeuna kumaha amanat naon abah omat cenah lamun si Oga ngimpi papangejeng aing tong dipercaya ku sia eta teh poe malam naon malam Sabtu padahal malam Minggu kuring oge sare harita teh sare deui sare capek nabe harita teh beres nabe isuk-isuk teh kasarean we kuring teh eta mah dulu di Cikawati di Pangabenan Domba da pemeresep domba resep kana domba ningali tinggal wah adu domba teh ningali kuring gak ka dia seling cek abah teh ngomong eta abah oga kumaha jeung omat lamun aya abah make baju bodas cahayaan eta lain abah eta mah jurig jadi eta mah lamun bener mah maneh aya pangabuduh sok kaadadan cukup ayeuna samet dieu abah moal datang deui ka impian sasawa ge geus cakep sakitu we eta teh malam naon malam Minggu jam sabaraha jam 7 isuk-isuk dah karek sare baris nabe aing ge sarua balik nabe aing jam 8 kumaha jam 8 dina sare teh sare aing teh kuronyong tinu bodas deui abah noyo deh lempang kemana capek aing bulak-balik cek itu ka dieu aduh alah Gusti Agung sih ngoreng kita mah lain apa Asep goblok eta mah Pak Ismet bro aya kene Pak Ismet mah da ngimpi mah bebas rek pangejeng jasa oge sia nya lain naon da sarua Pak Ismet ge ganti abah deui alhamdulillah da bapak maneh sarua jeung bapak dewek deui nya barokana kumaha Pak Ismet alhamdulillah boga bapak teh jabrig eta mah sia eleh sia botak petot nah nak ngomong kitu wae petot mah sami jeung sia rumah sade engke gini abah luar biasanya abahnya ga alhamdulillah urangnya seolah-olah urang teh kahieuman bangkong ku abah teh laras da moal bisa kieu urang duaan namun jeung si Batara jeung lainna nya lamun tanpa aya nama besar abah nu sakitu luar biasana laras disebatna ge maestro moal bisa naon urang teh oga lamun teh abah nu matak urang doakeun mudah-mudahan abah Asep Sunaria mugia salamina ditetepkeun ayeuna kanikmatan mungguh Allah amin salamina aya dina surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin bagja sok sedih urang eta naon sedih kitu mun inget ka abah teh can aya si bungsu pan ayeuna si Delana nya geureukeut can Arapli anak dewek nya geureukeut dia lajar eta teh tuturusna teh seueur anya loba tuturusna teh putra Giri Harja 3 jadi leu nya can Giri Harja 2 aya Giri Harja 2 jadi di Giri Harja mah komplit leu komplit anya komplit nya Giri Harja 2 pan aya Adeden mohon aya putu Giri Harja 2 Adi Kontea Kanha ayeuna keur macaka deuleu putu Giri Harja 2 nya dacan putrana almarhum Mbah Iden Giri Harja 5 Cep Kiki nya alhamdulillah dulu tuh can aya Dede Chandra si cepot ngeband teh aya Wisnu aya Iwan wah Dalang Ari Dalang Ari anu di Bandung Barat nih nya Dalang Barbar anu gede amek nih nya turunan ti Giri Harja anu ngawayang teh anjing goblok wae teh nya nya alhamdulillah tanu ngeunang ge muridna Iki Boleng itu teh putu abah saha Cep Raka Raka Bari nya alhamdulillah luar biasa petetan pisan alhamdulillah jadi teu keung aing we mah euy nya teu keung aing mah di Giri Harja teh loba petetan wah mangga di Giri Harja mah loba petetan alhamdulillah reug-reug aing mah bala euy nya komo bari jeung pan ieu teh urang teh silaturahmi teh ti zaman almarhum Abah Sunaria ka dieu teh pan jadi pabeasan pisan pan ka urang dieu teh Pak Haji Rono tumurukan can kasamat Pak Haji Rono dulu nya poho dulu apa pohokeun di zaman abah teh mah nya
Alhamdulillah. Soulmate na Abah Pak Jirono mah dieu. Bagja urang dieu nya uka hempak merbayak sakieu daula. Luar biasa. Alhamdulillah da dikuriling baheula melemang teh ku Abah teh nya. Mohon alhamdulillah kahiuman bangkong urang duaan. Laras. Da ngawayang teh urang mah leleng kahalu ge acan oge. Laras Teu satai kukueunana Abah urang mah nya ngan saukur bisa ngagulak-gilekeun wayang wungkul nya ieu mah nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah henteu nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun nya laras da hirup teu bodo-bodo acan urang teh da wala laras jauh keneh ngawayang teh bodewek bosi laing da wala nya luar biasa da dunia pawayangan teh lega atuh da luas ieu mah diajare da deweke sebenarnya sok nanyakeun ka silaing namun silaing dina YouTube teh sok lalajo kitu sok sok lalajo sok deweke mulungan ti silaing oga mohon atuh kitu mah sawer atuh abdi atuh sok lalajo mah nya sia dalang teh beuki duit goblok sih teh keur butuh ayeuna mah tenang ke Pak Haji Jajang mah nya Pak Haji Jajang ge mah nya atuh da ngartos Pak Haji Jajang mah entos tadi berarti deui ulah kitu lain Pak Haji Jajang nya teh nuhun abdi ge kuyasana apan guru abdi oge teh baheula diajar ngawayang beurang teh pan di AA jeung barudak Putra Giri Harja 3 ieu nya tiasa kuring gini jadi maneh ka dewek tinggal ku guru ieu mah biasana ieu mah murid ka guru kitu nya lamun nganyang teh kue segala rupa buah-buahan paling eutik lengkeng kudu apa kan nyaho guru sia mah datang ka imah minta kopi we ka teh apan osok eta ge nyana ka ditu ngan di tengah jalan dicegat ku tukang ojek sia mah lebih penting weh tukang saya teuing Acecep alhamdulillah Acecep nuhun. We tuh jajak kalau nuhun Acecep nuhun laras alhamdulillah nuhun Acecep. Yang meuli support ya lumayan ya. Alhamdulillah nuhun Acecep jajak kulung kasiron. Alhamdulillah barakallah alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Tuh rata hatur nuhun Acecep jazakallah khair jajak kulung kasiron nuhun Acecep. Mugia kasayanana cing di janten jaminan di yaumil akhir. Amin Acecep tuh. Luar biasa lumayan aing keur lukut ya tuh keur lukut aing resep kaciratan lu kali mangilu ka itu ayo gak geura resep itu gak aya naon di ditu oh ada naon naon resepna teu lebah ditu kitu mah alhamdulillah tuh duit teh harejo keneh nya heeh kumaha tuh ame asak ieu ame asak kumaha tuh gorok kan sia nya atuh beak atuh kitu mah eta kan ulah dia berarti bagian urang teh kata nah, gebok lagi lebah dinya ta. Oh, goblok eta teh batesna eta. Aya batasna iya. Iya. Tuh. Iya ta. Ta iya. Punten. Iya. Sia mah bangsat goblok sia mah. Dalang yoga mah jagung gede kokotna panjang ka ditu tuh. Sia mah ada panjang tangan bangsat goblok. Jagung gede lain masalah bangsatna ieu mah. Nah kumaha itu lanjut teh. Nuhun. Nah, doain jadi urangan itu sih kumaha teh. Alah. Berkah deuleu. Aing atuh. 1 2 3 4 ieu teh jadi 300. Da yakin itu 500 ewang ya aing nyaho. Nah, 500-nya? Berarti 500. Da aing mah yakin itu 1 juta, kasih lain itu berarti 700. Kadi Keheula ieu teh heula. Sok itu. 1 2 cicing adalah mantep tenang lah ieu duit. Udah ada orang mali 200 ya mah 200 di mana di kan aing masianya tuh ya hiji 200 jajak ya mah jajak keke naik jadi 100 seberapa itu nggak 100 oh iya mana ya hiji 2 3 4 nah gitu iya jeung bodoh teh kieu resep. Nah aing beak dulu. Wah rugi aing mah. Iya beres. Ieu mah lancek aing duitna. Ieu mah lancek teh ngarangkep bangsa atuh ieu mah ieu. Neraka aja goblok lancek teh. Punten aheureui. Aheureui. Alhamdulillahirabbil alamin. Punten da ieu mah heureuy nya. Ieu mah intermezzo we nya. Intermezzo we ieu mah nya.
Da asina mah soga teh tuning tawado kanu jadi lanceuk teh wah luar biasa. Datang ka imah ge baksa. Tuh marukan aku mah. Mamanapan kuring mah di warkop keneh oge. Nya. Sakali deui nganuhunkeun oga syariat pangaresana Bapak Haji Jajang AJR tiasa ngahijikeun nya leres luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Haji Jajang cing ditebihkeun tina balai, amin, diangangkeun tina sagarupa marabahaya, rezekina anu jauh cunuk nu angang datang nu caket gerak kakore, amin amin, cinekna Bapak Haji Jajang teh sareng kulawarga sadayana manjing kana rahmat sareng pitulung numur beng alam Allah Subhanahu wa taala. Mohon amin ya Allah ya rabbal alamin. Tekan tuh nu nonton ditonton oge ku atuh nonton ge pasti ye dalang sakumaha jagona nya sakumaha alusna dalang tanpa aya nu lalajo moal aya naon-naon. Batak urang doakeun mudah-mudahan anu narongton cing paranjang yuswa, amin amin amin, cing arageung milikna, amin amin amin, anu teu acan kagungan jodoh cing enga kagungan jodoh, amin, anu teu aca anu teu damang cing enga damang, anu boga hutang cing enga kabayar, amin. wah amina loba nu bohot beri loba hutangna ye. Pasti ke Bang Emok. Eueuh deui yakin. Tuh ibu-ibu lobana. Bang Emok ninang tung berjanji. Alah dibayar henteu ning. Tong dibayar ibu keun bayar lah bangkrut. Oh ulah atuh aya hutang mah tetep bayar. Teu mah lamun ieu mah aing. Naon deui mana jempe? Geus we naon deui atuh da duit geus lunas geus ieu teh. Saweran geus katarima balik ya. Tah, ide bagus euy. Marukan aku mah. Ide bagus itu da malah euy. Nya. Hebat mana boga pamikiran kitu euy. Oh, atuh jelas. Ngan balik dicaca kudu boga hajat. Alah, ampun. Nya. Naon naon sih? Hah? Kaul nya. Nyanyi ah. Sok nyanyi atuh. Teu nyanyi, abi nonton. Ye maneh nu nyanyi aing mah budak baheula teh abdi mah keur peuyeul abdi mah. Nya. Lain aing mah eta ning naon teh lagu eta ning maneh mah lagu naon teh teh. Naon? Maneh teh geudaheun deui euy. Nu mana? Aing salah ning salah maneh. Tong nyilakakeun. Tong nyilakakeun. Tos ah. Tos ayeuna teh tos samporet urang pada teraskeun lalampahan. Margi kadana bisi wirang. Ayo ah. Ye, aing mah ngabejaan. Naon? Aing lah, aing mah demi Allah aing mah resep selama itu nyanyi itu ning. Mana? Dua lelaki ini. Nyanyi di sok nyanyi ning mana sok nyanyi. Aing sok siri udah lagu. Dina TikTok. Lain na TikTok kita koplok kitu teh. Bahasa nu mah poho deui ah. Geus eueuh poho deui mah terus lah. Tong ah. Sia mun dititah teh goblok kitu teh. Ulah ceuk teh apa poho sia mah duit be aku sia. Da ieu teh sebenarnya malahan sia sebenarnya. Oh nya. Kunaon mere komisi ka abdi teh. Maneh ka aing. Apaan abdi nu ngalah acarana ge ka abdi? Heeh, kunaon aing jadi leuwihan ku sia teh. Bapak hajat teh nyungkeun leuwih tah bapak dadang-dadang teh hajat. Henteu bohong. Abdi oge sami hayong. Henteu eta mah heureuy we nya. Sono dewe ge ada ka sila teh. Nya Oh, maneh nabeuh dewek nabeuh tara pangih teh ieu kakara pangih deui bieu. Panggih teh teh waktu keur tiro dalangnya. Awal bulan di Pangalengan harita teu dinya teu pangih-pangih yoga. Duh Gusti aya nepong geus butak cing salat pan ieu. Aing mah ai rek ngahina sieun doraka deui ah. Iya ngeunana jadi lanceuk teh ieu. Kadung jadi adi euy ah. Aduh sia mungkin yang kadung jadi adi. Saya yang jadi anak naon goblok sih itu. Ampun. Merbendra. Doh, tah ieu ditunggu kurang. Barang syawak. Ning maneh ada-adaan atuh. Buru, siapa yang buru-buru nges goblok? Iya cek dalang geus lir pendra ye. Cicing kumaha aing? Lir pendraeun atuh. Can utah mah sia mah eureun aing mah. Tong nyanyi-nyanyi. Lir pendra boro. Teu bisa aing mah saja nyanyi si aing mah eureun ye. Lir pendra. Wah, sia dalang kumaha aing goblok cenah. Abong mawa rombongan anak licik aing mah. Tong digongan.
Aing mah meni. Halah, tos tabu 2 itu. Naon? Tos tabu 2. Pandai itu mana bagi jam genep. Pan uing mereka suka bumi. Nya pada malah sileng rek kasih ke bumi nya juga nya, nya mending jauh da ulah euy. Nya tungtung. Doakeun udah bae cing selamat cing sukses itu da ulah. Amin nuhun. Omat itu da ulah carikeun sia teh dari itu tepuk pawok ulah. Wah, pan ngadalang rek ngabangsat kitu teh. Bisi sia bisi. Beli abade ngongkosan mangga Oh nampi. pasti eta mah ngurusan ngongkosan mah dapat mena kadi menyaah atuh. Tuh, kitu. Banyak kadi teh nya yang ngongkosan. Tapi nginye meula itu sih ayeuna. Dan duit geus beak geus sarua. Ya, cilaka. Lir Bendra. Iya, beres. Lah, kira cicing dadan kumaha aing mah. Alah geuning itu aya. Wah, sok setepok sesa goblok wah. Aya. Wah, sesa sok rek naon sia. Iya, beres anjing. Wayangna ge di aing kabeh goblok sih. Diajak wayang digubukan ka dieu aja. Cicing sia teh cicing. Namut hiji Bung teh cicing kumaha aing ge teh. Kumaha aing ge. Cek aing ge can sia nepi ka utah mah moal ka aing. Astagfirullahaladzim horeamna. Eta lagu eta nemu. Monan aduh. Enggeus Alah, anjing nyari kulit putih anjing. Aduh goblok sih. Alah, ampun aduh. Ye sama-sama. Tenan naon. Entong ahli ah. Aduh. Gusti. Tos jange jadi mentos. Ayo. Sebagai selamur di situ sih teh. Ayo. Allahu Akbar jalo jazakallahu khairan. Nuhun ngeuna siri Gusti itu aya Raden. Wah teu make Raden sih teh. Cicing kumaha aing sih teh. Lamun Roro Kidul ku aing datangkeun ayeuna. Prabu Rahwana ka dieu atuh. Oh jadi. Kita Rahwana pajah Lain goblok sih teh. Ye teh Semar buka bengkel judul teh. Oh. Alah. Aing mah kagok jeung judul aja. Aduh. Kita genah ke dieu Gusti. Lir Bendra. Sok kemana we. Teu digoongkeun bener. Da geus kompak panaegan jeung aing. Di SMS-an ku aing lamun si deui si Oga Lir Bendra ulah digoongkeun. Cilaka geus kieu mah euy. Kumaha? Serek kumaha? Can nyanyi mah moal beureun aing. Nyanyi aduh. Atuh geber. Ayo ah. Tong nyanyi. Alah, tinggali tuh, dengekeun. Sak boleh jalan tuh. Teu, kitu sok sia. Oh. Moal gitu. Wah ketisieun gitu, dalin grup sia ieu mah tuh. Leng. Hayang leuwih mong. Gaji, hayang. Jurig. Ya duit ya. Gokeun hayu buru Lir Bendra langsung. Lir Bendra. Goblok ieu mah. Duit geus dibikeun aing mah. Kacau ieu mah. Barang ieu da wala Heula duit kumaha tuh? Duit geus dibikeun itu. Da geus dibikeun. Waktos ayeuna. San masuk. Karuhun di mana? Karuhun ka handap karuhun. Kaluhur goblok eta mah tuh. Ampun, kabina-bina teuing aing. Gusti nu agung. Anjing, kakara aing wayang di Lemang Kesangan. Alah atuh aing oga kesini euy. Geus sok aku mah we. Ulah kena lakona aing capek. Lir Bendra. Aya ajen ayeuna mah dalang teh euy. Ieu Setyaki sampun tumiba dateng ngarsa Gusti aya Setyaki ka dieu. Hai, Setyaki teh naon ulah? Hah? Setyaki teh rancanganna Setya Band. Nya. Halus tah. Eta ini baru adik gua. Oh, jelas dong. Ini baru adik gua, hebat otakna. Darayana. Yana.
kaleng tek teuing taun teh kumaha lamun pegat di koro teh ye si teh syok saha siapa mah goblok sora teh meni jualun nah ya lamun ngageruan syok tuh kapan kuliah oge bieu kitu kumaha cing saha lemah siapa gitu teh make obat kuat atuh iya sound systemna mepek jiga nama ye lain saji teh mepek sia ceuli nu mepek goblok teh ulah nah juga juragan Siti Haki deuleu euy Gusti gun aya naon asta jinga teu aya naon kantun bumbu na bungkul bumbu da bubur aja teh aduh kurang laporan sok kabeh dia Inallah